Nuju istirahat carita nama cenah. Lelah sekali. Ulis lah. Aduh suka tadi videoan terus berpose. Ulis naik tahun ka dieu. Dia ku si nenek kan ojek. Naik naon ka dieu. Barang urang ya. Main langsung dijadikeun. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lemah beres piduhan itu sadayana bade didamel kanggo pondok pesantren sing aya dina kalancaran aya rezekina piduhan ati sadayana.